Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun we.
Tah make Max Black orang teh karena teh Max Blacknya oh di orang karena tah cocokan ka dia secukupna we lamun geus baseuh berarti nyaeta nikmat. Terus oleskeun ka dia nepikeun ka rata kudu rata da anu teu rata mah moal ngeunaheun kena jiga kieu. Max Black ieu teh fungsina keur harari dengki nya tah jiga ieu terus keur karet ieu bisa tah ke spakbor oge bisa kecuali knalpot bagas herang pokona mah urang rek nuluykeun heula ieu oke hasilna jiga kumahanya daguan lah. Geng ya akhir di proses di guys di make Max Blacknya tuh tinggal bisa ngaca deh kan anjir mantap tapi kan hari dengki lengan orang tuh jadi itu lah menaya hujan kita si cai teh langsung juga daun talus kade muruluk anjir muruluk cinta. Tah ieu proses tuh di dengkinya ngedop anjir yo sarua tah ya ge bisa ka dia ge kanu kabal ge bisa asal ulah ka dieu tah tuh tapak atuh ka dieu bisa tah itu urut labuh euy lain urang hartina ngajauhnya tapi hati si eta nu hese luluh anjir. Berat anjir tuh ieu prosesna ayeuna urang proses kanu akhir naon tah urang ieu rek make kit biasa tapi kit ban makena lain make kit body orang mah biasana pakai kit ban ngarah hari deung tah ieu oke make kit ban gitu ieu di krum anjir ngali alamnya orang siapkeun heula ayeuna tah tadi fungsi obeng eta teh keur naon pokona mah tonton terus channel orang Adeotrok share oge ieu videona mugia bermanfaat oge tah orang make 3M Premium Wax Max Black. Nah, orang siap ke
Alhamdulillah proses moles Sunane Helena geus beresnya. Lumayan nih sajam tuh. Sajam kikian oge. Ti mimiti boles body terus dop ieu terus ieu orang make 3M Premium Wax terus teh Max Black jeung kit ban fungsina keur ieu Max Black fungsina keur ieu tah lamun Premium Wax keur body oke. Geus glowing kieu nya anjakal euy nu numpakan awewe tuh. Ieu hasilna anjir. Tah ini tadi teh jadi bersihnya. Kalau tadi makan buladik mah anjir mantep pisan ye harideung ieu. Jadi harideung jadi bisa ngaca deui atuh ayeuna mah tuh. Mantep pokona mah. Sakitu wae video ti urang mugi bermanfaatnya. Mugian orang semangat oge nyin konten selanjutnya oke. Cuman ayeuna waktuna tuh tingali euy ceudeum ieu teh. Bisi kabur hujan jadi orang rek langsung balik wae da soalna orang nyin konten deket imah orang. Hampura oge lamun di suarana kurang jelas. Mun marane resep video orang ieu bagikeun share oge. Sekali dihatur nuhun pisan pokona namanya nu geus nonton.